Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Celena, pencinta carita Sunda termilungi Sunda versi Mang Dinamara. Sahabai di mana bae alamatna, kumaha daramang Selena wargi. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina, aya dina lindungan atan nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara ku sim kuring siang karya nongi. Wargi Serena kadi ulah hilapnya. Dongeng sim goreng dina YouTube ieu GS Kiliksa sareng GS almarhum Bapak Sukarna. Ulah hilap ye subscribe-na sareng loncengna supados dipencet atau nabi dipijit. Atur nuhunnya. Kugituna mugi wae dongeng sim kuring boh karangan Kiliksa ti Sumedang atau nabi karangan almarhum Bapak Sukarna ti Bandung. Tiasa ngahibur manah kalayan kabingahan utamina wargi sedayana anu mikaresep kana carita Sunda sahabai di mana bae alamatna. Boh di negeri Indonesia khususnya di Jawa Barat. Age umumna anu di luar negerinya. Seueur pisan anu ngadangkeun dongeng. Sakali deui ulah hilapnya karena pencetkeun subscribe-na sareng bunyi loncengna. Wargi sadayana junganes ngantos carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kiliksa ti Sumedang dinten ieu bagian nu ka-35. Hanca urang katunda bagian nu ka-34 dinten kamari urang nyarioskeun harita Mansur anu parantos dugi ka Jati Putri kalemburna nya wargi sadayana. Lagu malajengna carita mangauri jeung ngadengkeun etang-etang landung pang beberahmana. Alhamdulillah ginian geus nepi ka lembur. Tapi mana ari imah sarip. Nah bener nu ieu kitu. Ceuk Mansur bari ngajanteng di buruan. Manehna rada asa-asa rek asup ka imah teh. Lantaran geus ganti mata pangling. Imah gedung sigrong gigireunana aya bambri anu digarawe lobaan. Kaleleunana aya imah panggung harita. Letik tapi resik. Lucu jeung barelesi. Eta ti imah biucih anu geus dirombak sarta dialus-alus. Nyabaran keur ngajanteng kitu jol aya jajakan nyamperkeun sabgeus nempokeun ti tadi keneh pok si jajakan nanya. Bade ka saha Den? Pokna hormatna keur. Oh, bade ka Sarip. Nah leres bumina di dieu kitu. Mansur Malik nanya panunan teup ka si jajaka. Leres ieu nanging gan Sarip nama tos teu aya kantun ibuna. Saha ibuna? Nah saha ibuna teh? Sumohon Ibu Aisyah. Sanes Ibu Den Sarip maksad teh garwana. Oh, garwana? Dugi biucih aya. Aya itu di lebet nuju Ngamandora nu ngadamel. Bangatu kalebot teh lah ke Ibu Aisyah urang wartosan. Cuk si jajaka bari terus mulu ka dapur. Sedengkeun Mansur can wani abus manehna ukur nangtung dina teras. Bari palahak polohok nempoan imah nu agreng. Tikung salila tarojol anu katepas horeng ti Aisyah. Barang ret ka Mansur Aisyah celohok. Jika nu kasimak jeung bareuheuden. Teu buru-buru ngomong kawas nukeuna ku tenung. Ceuk Aisyah. Ieu kuring Mansur ceuk. Ceuk Mansur bari nyampeurkeun sok ngajak sasalaman. Ku Aisyah ditampanan bari mencerong kana beungeut Sarip. Manite serikna molotot jeung ngicep-ngicep. Iya teh Mansur. Pokna ngageter. Nya kuring Mansur ceuk. Nah jika nu asa-asa pohon di kakuring atawa ucu teh sanes Aisyah upami abdi lepat hapunten. Ceuk Mansur harita mundur lalaunan manehna ngarasa kagok bisi salah asup.
Aisyah can ngajawab kaburu aya nu norojol ti imah tayalian iwa tibi ucih. Atuh Mansur mani curing hak manehna moal poho ari ka indung mah. Da puguh etan keur diburu-buru. Gancang Mansur teh nyampeurkeun munjungan hormatna keur. "Ma, ieu abdi Mansur mah. Hapunten abdi mah. Neme tiasa nepangan ayeuna kumaha mah teh damang." Bi ucih kala colohok tapi ari nu munjuangan mah ditampanan. Atuh Mansur teh jadi karagok pok dinyarita. "Mah, sing percaya mah, sing waspada, mugi sing waspada, sing awas soca, tetep banget abdi mah sing sidik, ulah waka kasamaran, ulah waka percaya." Mansur tanggah nembongkeun beungeut ka indungna. Ari bi uci kala kacari nakdak brek deku atuh Mansur ge milu deku bari nyarita deui. "Sing percaya mah ieu teh lain sasaha tapi Mansur anak emak." "Mansur!" Bi uci ngarangkul menjadi anak. Dunya teh asa ngalegaan lantaran anak nu geus dilapulkeun bet datang deui puguh we asa manggih jimat anu geus leungit. Mansur ngahenen ngararasakeun kanyaah nu jadi indung. Mansur ge teu kaampuh manehna ngumbal Cipanon. Sabab geus bisa ngarasakeun yen indungna kalingitan anu dilana taun-taun. Sedengkeun Aisyah harita colohok nempokeun anu silih rangkul. Cipanonna murubut teu katahan, ras inget ka sarip nu geus aya di kieuna. "Mansur, teu sangka anjeun teh geuning betirup keneh. Pananya kuring mah anjeun teh geus maot. Gusti, geuning anjeun teh kawasa jeung welas asih. Nuhun Gusti Nu Maha Agung." Ceuk hate Aisyah bari nyekel dadana, hatena jadi tentrem asa aya pamuntangan. Bi uci jeung Mansur geus teteg deui geus cacap ngabudalkeun ka sono. Bi uci nyusutan Cipanon harita. Ari Mansur pok dinyarita. "Kumaha damang emak?" "Cager jang. Alhamdulillah ari lahir mama teh sehat. Diparengkeun kuat awak. Tara gering tara hareeng, tara aya kasakit nu matak pusing. Tapi batin emak nyeri lantaran teu kebat nyaritana sabab di pikiranna geus aya hareupeun." "Nyeri kunaon mak?" "Mikiran hidup nu leungit dihakan jin. Pananya teh geus maot. Sebab daya beja, daya carita. Matak bingung nangtukeunana. Disebut maot daweuh layona. Disebut hirup da teu dumuk. Tapi ayeuna mah geus aya hareupeun. Emak teh bagja. Nuhun Mansur, emak teh asa regreg ari kitu mah." Cik Bi ucih red ka Aisyah nu colohok bae ti tadi. "Nyai, ulah ham-ham ulah sangcaya. Ieu teh bener Mansur." Cik Bi ucih deui ka Aisyah nu can teteg hatena. "Percaya Bi, kuring ge ayeuna yakin yen ieu teh Mansur bage asur kumaha cager." Cik Aisyah bari nyampeurkeun solong kudu ngajak sasalaman deui ku Mansur di tampanan bari ngajawab. "Nuhun ce, kuring bagja nempo kaayaan di dieu nu sakieu agrengna. Tadina mah kuring terek balik deui. Ari sabab bisi salah asup. Sababare to geus aya beja yen di dieu teh geus dijabal ku Tarji." "Sora, lamun nempok lahiriah mah nya kuring teh maju jeung senang. Sabab boh dagang boh tani aya dina kamajuan. Tapi di jero mah tunggara. Sabab..." Aisyah teu kebat nyaritana. Cipanon kala kabeuki juuh sabab inget ka sarip jeung daja anu geus aya di kieuna. "Naon sababna ceuk?" "Teu hade nyaritakeun kasedihan dina kaayaan bunga. Ieu urang ka jero heula. Ulah kaloba ngobrol, sok Bi urang ka jero."
Cek Aisyah bari mukakeun pando tepas. Manina asup ti heula Mansur jeung Bi Ucih nuturkeun, "Ge karita dari yuk dina kursi." Ari Mansur gawena rarat-relet ditenan pangisi imah nu tetela jauh pisan jeung bareto. Ari Sarip ieu teh. Cek Mansur ujug-ujug nanyakeun Sarip, sabgeus sono ka sobat dalit anu geus lila teu patepung. Aisyah jeung Bi Ucih kala kasilileret, saurang ge can aya nu wani nerangkeun. Komo ari Bi Ucih mah kala kanangtung, leos ka dapur rek nyokot susuguh. Atuh Mansur teh herankeun, timbul rasa curiga dina hatena bisi di dinya aya nanaon. Ceu, kuring moal nanyakeun di Sarip, bisi kaayaan anu keur bungah rusak deui. Layeuna kuring rek nanyakeun hutang ka Tarji teh. Na kumaha ayeuna? Bis beres atawa acan? Jeung dikusaha imah urut kuring ayeuna? Jigana mah geus aya nu meuli ku nu beungharnya. Sabab imahna alus jeung resik deui. Cek Mansur bari nunjuk ka imah indungna nu bareto kungsi di jabal ku Tarji. "Sur, geus ulah nanyakeun masalah hutang. Sabaeta malalakon baheula nu geus dikubur ku waktu, katutupan zaman. Hutang mah geus beres. Sarta imah Mansur geus kabeuli deui ku Kang Sarip. Ayeuna dicicingan ku Bi Ucih. Jadi eta imah teh lain nu sasaha, tapi nu Bi Ucih alias anu Mansur." "Oh kitu Ceu. Nah nya eta teh Ceu Aisyah. Atuh mun kitu mah kuring boga hutang ka Sarip. Sebab hutang nu bareto can kungsi dibayar." Cek Mansur bari neuteup ka Aisyah. "Sur, antara kuring jeung Mansur geus taya urusan hutang. Kade ulah nyaritakeun di hutang. Sabab lamun nilai kana perhitungan hutang mah, hutang kuring leuwih loba. Da bareto kungsi ka hutangan jiwa. Kang Sarip bisa jag-jag waringkas deui, sarta bisa ngaronjatkeun kahirupan nepikeun ka jadi kieu. Ngan harita kabungahan kuring teu sampurna. Sabab Mansur eueuh, nya akhirna kuring jeung Sarip satuju rek ngaku indung ka indung Mansur. Sarta ngaku dulur pet ku hinis ka Mansur. Jadi antara urang jeung urang lain nulian, tapi dulur anu perlu silih belaan tak kitu, Sur." Mansur unggut-unggutan manehna ngarti kana ucapan Aisyah, tapi tetep aya keneh nu ngaganja dina hatena. Sabab perkara Sarip can kajawabna ka mana ayeuna. Nuhun atuh ari kitu mah Ceu, katarima ku kuring ge. Sanyana mah sarida kuring nyaba anu dipikal melang teh taya di iwati emak. Tadina mah melang bisi eueuh nu miara, eueuh nu mangusahakeun. Tapi euna bet nyampak senang. Matak bunga jeung gede hate. "Bener, matak bunga Sur. Anu matak henteu kudu mikiran zaman nu geus kaliwat. Urang rasakeun kanikmatan zaman ayeuna. Sabab kahirupan urang geus robah, geus aya dina kasenangan." Mansur teu nembalan harita teh Bi Ucih datang mawasi suguh mani pinuh sabaki gede. Kue buatan kota aya, buatan di dinya oge aya, cai enteh jeung rokok boda sabungkus. Ditamah di ku Cau Ambon. "Pek barang dahar heula Sur, bisi hanaang kadinya," cek Bi Ucih. Mani sagala aya mah. "Alhamdulillah teu kurang ku dahareun Masur. Nu matak teu kudu asa-asa da ieu mah lain meunang nganyuk cara bareto. Estuning asli rejeki urang mun didahar teh moal matak ngaganjal dina hulu angan. Sabab moal ninggalkeun hutang pek geura dahar kadinya Sur." "Mangga mah, nuhun mah." Gitu ceuk Mansur kop kana cai teh regot diinum bangun nikmat. Kop kana karoket am dihuapkeun tetelan nikmat.
ngahormat nu anyar datang. Aisyah jeung Biucih milu barang dahar. Atuh Mansur beki segut ngadaharna kawas nu keur mamayu. Keur nya da pugu tahun-tahun teu manggih dahareun kitu. Dasar Allah Maha Welas jeung Maha Murah. Teu heseun ngarobah nasib manusia teh. Kuring mah nyangka teh bakal ripuh jeung walura. Tapi buktina senang sagala aya. Nuhun Gusti. Cek Mansur barikop kana rokok panenyun manehna udud. Nya sur Allah teh Maha Murah jeung Maha Welas. Urang kudu syukuran ka anjeunna. Sabab lamun teu dirizkian ku anjeunna mah can puguh bisa kieu. Tapi sur mak teh bawa kasus anu can bisa diubaran nepikeun ka ayeuna. Ta ayeuna aya hidup. Muga-muga we bisa ngubaran kana kasusah mak jeung Aisyah. Nah, kasusah naon mak? Lalakona panjang. Sabab disaprak hidup leungit. Di dieu teh loba kajadian-kajadian aheng anu teu kaharti ku akal. Sarta nepikeun ka ayeuna can kapikir teuing naon jadi sababna mah. Kumaha lalakonna mah? Naon bae nu geus kajadian di dieu? Mansur beuki penasaran. Hayang geura nyaho kana kaayaan di lemurna. Nyai terangkeun ka dinya. Biucih ngarelet ka Aisyah. Ku bibi we sakalian. Kuring sok asuat-suat. Aisyah jiga nu sungkan nyarita. Hoream ngaguarkeun kasusahna. Bisi matak nambahan sedih kana hate nu keur humapur. Kudu ku hidup. Nu leuwih nyaho kana lalakonna. Da bibi ge terang. Malah langkung apal batan kuring. Ai. Na kumaha ieu teh? Naon anu geus kajadian di dieu? Buru-buru terangkeun. Kuring jadi penasaran gitu. Cek Mansur geus teu sabar hayang geura nyaho kana lalakonna. Sarip teh tiwas jang. Cek Biucih dumareuda. Tiwas kumaha mah? Mansur ngajenghok. Geus lila maot. Jadi dia teh sepi taya sarip. Eueuh nu tanggung jawab. Munanggung teh mauh rancatan sabab kaburu potong. Tah kitu sur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Utan teh geus aya di kieuna. Teu nyana bat miheulaan. Nah aku naon jalana? Cilaka atawa gering? Atuh lamun cilaka kunaon? Mun gering kunaon? Iraha mautna di mana kuburanana. Cek Mansur mani merekpak tumanya hatena sedih teu bisa patepung deui jeung sarip. Lain cilaka lain gering. Tapi maot ngadadak sur. Ngadadak? Na kunaon bet aneh teuing gua kasakit jantung mah. Lain. Utah getih mending ngagolok-gok. Na kawas aya nu keun aku baruangnya. Da bikeun wae daina mah geus kitu jadina. Teu kudu dipapanjangkeun ngan kuring jadi penasaran ieu teh. Kumaha atuh nu sanjana lalakon di dieu teh sok caritakeun we sakabehna ayeuna mah. Biucih ngahulang heula sakedeung ku Aisyah di hatean sangkan Biucih nyaritakeun sagala rupa anu kungsi tumiba. Atuh barabat Biucih cacarita ditatab daya nu kaliwat. Sakapeung mah bari nyusutan Cipanon sedih ari ras ku lalakon anu geus kaliwat. Tah kitu kajadian-kajadian di dieu teh sur. Kabeh mah tak sedih jeung mata heran. Sabab geus loba korban. Kahiji jang sari pribadi. Kaduana bujangi Aisyah. Katiluna jang Darja, kaopatna jang Tarji. Nu sarua maot teh ngadadak cenah. Jabah harta bandana kungsi rusak. Estuning matak sedih jeung nalangsa. Sajungjungan mah Mansur harita ngahuleung batina manteng ka alam anu can kungsi kasorang. Mansur ayeuna beda jeung Mansur Bareto. Manehna bisa maca kayan gaib nempok ku panon batin. Berai aya cahaya nembungan.
berhiji nagara nu pinuh ku rahayat buta. Tapi ge loba manusia didinya, ngan manusia rata-rata tunggara. Geus kitu Mansur ngucap istighfar, ngusap beungeut bari pok nyarita. Astagfirullahaladzim. Sing sabar jeung tawakal eta mah lain musibah. Tapi dodoja jeung ujian. Sarip teh nu sanya nama diuji. Tapi manehna teu lulus sabab teu pageuhnya ka tali Allah. Kuring prihatin sabab teu bisa nuntun jadi sobat. Karena kana jurang kahinaan. Tapi kan baik teu kudu sedih ngadoa baik ka Allah. Sangkan sarip katulungan kitu deui nu sajena. Ceuk Mansur jiga nu mere harapan atuh Aisyah jeung Bi Uci silireret ras inget kana omongan Aki Cakra. Unggal ngubaran nu gering ngadadak sok nyebutkeun kosong. Keur ngubaran sarip nyebutkeun eueuh sarip da ieu mah kosong. Keur ngubaran si Aban sarua dinyebutkeun ngagugulung nu kosong. Sur, naon maksudna omongan hidup teh? Nanu maraot ngadadak teh bisa dihirupan deui? Cek Bi Uci jiga nu heran. Ih mah, anu geus maot mah moal bisa dihirupan deui mah. Kajaba lamun pangaresana Allah. Tapi kuring boga kayakinan. Sarip mah can ngalaman maut ieu teh. Tapi nasibna jiga kuring. Tembal Mansur. Ah, lu bener Mansur. Nya Sur. Ulah sok ngareureuwa sabab Kang Sarip teh geus puguh maot sabab belayona pada ngagugulung ku jalma loba. Nu nyaho teh lain hiji dua. Tapi puluhan jalma malah aya kuburanana. Jadi Kang Sarip teh bisa disaluakeun jeung Mansur. Da geus puguh maot. Nya kajeun ari geus kitu onaman. Jadi kuring halo. Jadi kuring ge moal maksakeun pamadegan kanudian. Ngan kuring boga kayakinan ieu teh aya sababna ieu. Taina kuring rek nanya. Kamar mana nu tara dibuka? Aya naon di jerona? Ceuk Mansur kawas nu geus apal kana kaayaan di jero imah. Tuh di tukang Sur. Tapi ulah kumaha wani asup kuring mah hariwang bisi matak jadi mamala. Sabab eta kamar teh perbawana keung jeung geuman. Sing sahan wani asup bakalkeun aku mamala contona Kang Darja jeung si Aban. Ceuk Aisyah hariwangeun bisi aya kajadian anu matak sedih deui. Ceuk, ieu teh imah urang, kudu diurus jeung dikawasa ku urang. Demunang aya bangsa setan siluman nu milu ngendong di dieu. Dagulantaran kitu, kamar nu sipatna aneh jeung geuman kudu dibersihan. Da kitu maksud kuring teh ceuk. Nya kahayang kuring ge kitu Sur. Tapi awan nu sanggupeun nyari Mansur sanggup majung wae. Kuring moal ka asup rek nempo we heula ungkul. Ceuk Mansur terus tengkat geus hayang geura jonghok jeung eta kamar. Leos ka tukang dituturkeun ku Aisyah jeung Bi Uci. Sanggis tepi Aisyah teh harita mikeun kuncina, brai panto kamar teh dibuka. Mansur harita ngajanteng di lawang, panonna mureleng ka jero kamar. Tapi didinya tayana naon, kamar teh bener-bener kosong tayan nusian. Tapi ku Mansur ge memang karasa asa yen kokolebatan nembongan tapi teh sidik pisan. Keun antap heula ah. Engke mun aya waktu urang bersihan, ayeuna mah kuringna capek keneh ya teh. Ceuk Mansur bari nutupkeun di panto kamar, cepret dikunci. Pek wae Sur kumaha Mansur we eta mah. Jawab Aisyah. Nya sanggis nempo kamar Mansur jeung Aisyah katut Bi Uci baralik di kaurut tadi. Gek harita teh dariuk kalayan tenang. Mansur ngahulang mikiran anu ngesian eta kamar.
Biucih penasaran pok harita tumanya. Sur, bareto hidup kungsi nyaritakeun ngeunaan merah dalima. Ku hidup geus kapanggih satageus kacangkem eusina. Cik ayeuna jalankeun. Na kumaha carana sangkan hirup urang aya dina kabagjaan. Gampang mah. Jalankeun di dasar nu 5 teh tujuan urang teh hayang salamet dunya jeung akhirat. Jadi urang teh kudu mikirkeun maksud de urang teh nya kudu mikirkeun kadunyaan jeung kaakheratan. Luyu jeung kasauran Kangjeng Nabi pek geura arusaha maneh saolah-olah rek hirup saumur-umur. Pek geura ibadah maneh saolah-olah rek maot isuk. Jadi duanana kudu dipaju, kudu dijalankeun kalayan saimbang. Jadi ulah berat sabeula. Keur budak kabagyaan gunya. Mak jeung Ceu Aisyah geus ampir kahontal. Kari memere sautak saeutik. Ngan urusan akhirat masih kene perlu diperhatikeun. Sabab nu ngaran ibadah teh lain ngan ukur sarupa. Kitu ceuk Mansur. Pek terangkeun sakalian Sur, urang jalankeun nu bisa mah. Aisyah semunang tang manehna lapar ku ajaran bener jeung lempeng. Dalima teh ngandung harti dasar nu 5. Dasar nu 5 dina agama teh Islam, nyatana rukun Islam nu 5. Kaji syahadat, kedua salat, katilu zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Tayuna kuring rek nanya, mana nu geus dilakonan ku Ceu Aisyah? Sahadat jeung salat. Ari zakat? Tara surda teu ngarti carana naha saha nu wajib zakat teh. Jalankeun Ceu. Sabada mun nili kana kaayaan mah euceuk teh geus wajib zakat. Mun urang boga domba 40 kaluarkeun hiji zakatna. Mun urang boga pare 10 ton bijilkeun 1 ton zakatna. Sabab zakat teh salah sahiji tina dasar anu 5 tadi. Maksudna keur mersihan harta urang, sangkan tika campuran ku harta milik fakir miskin. Lamun harta fakir miskin didahar ku urang sarua jeung ngadahar barang haram. Matak cilaka di dunya jeung akhirat. Tah kitu diantarana nu matak geura kaluarkeun zakat harta da euceum geus mampu. Naon wae nu kudu dijakatkeun teh Sur? Hasil tatanen contohna pare, suu, kacang kadele, jeung sajabana. Terus duit, barang dagangan, emas jeung perak, atawa inten. Terus satu piaraan contohna domba, sapi, munding jeung sajabina. Taeta di antarana anu wajib dikaluarkeun zakatna pikeun mersihan harta. Hog Sur, kue cerek dibayar zakatna tapi bantuannya ku Mansur. Sabeu ceu mah teu nyaho aturanana. Tapi ari nu sajen kumaha? Puasa jalankeun. Nu penting pisan mah puasa wajib dina bulan Ramadan. Lengkepan ku zakat fitrah. Saterusna dasar nu 5 nyatana munggah haji atawa ngalaksanakeun ibadah haji. Mun euceuk geus mampu, geus boga keur bakalna geura init ka Mekah laksanakeun ibadah haji. Sabab pikeun nu mampu mah geus wajib hukumna kudu dilaksanakeun, lamun teu dosa hukumna. Ceuk Mansur tandesnaker nyalitana ngajak kana jalan bener ka Aisyah jeung Biuci. Kahati Sur, kuring tarek usaha satekah pola pikeun ngajalankeun dasar nu 5. Muga-muga Allah ngaridoan. Ceuk Aisyah, amin. Muga-muga we sing dikabulkeun Maha Kawasa jeung deui regepkeun harti tina merah dalima teh. Kade ieu jadi sing saimbang antara dunya jeung akhirat, ulah berat sabelah bisi ngaju laut. Aya hiji deui nu rek ditanyakeun teh Sur. Tadi Mansur nyaritakeun yen ibadah teh rupa-rupa. Sarta aya bagian sewang-sewangan. Nah naon maksudna kumaha nu sanyana?
teh ge hasil ngaguar tina merah dari mata ya. Ibadah teh memang lain sarupa bae, tapi jejerna teh aya dua rupa. Nyatana hablum minallah jeung hablum minannas. Jadi ibadah nu langsung ka Allah jeung ibadah jeung papada manusia. Lamun urang hayang salamet dunya jeung akhirat, jalankeun duanana. Ibadah ka Allah unggul teu benar. Ibadah ka manusia unggul salah. Tapi kudu saimbang duanana. Sabab kabeh ge diparentah ku Allah. Tah, kitu ceuk. Naon contohna ibadah jeung sasama manusia teh Sur? Ngaluarkeun zakat eta keur sasama manusia. Sebab kuayana zakat ngadidik umat Islam dina hirup gotong royong. Silih asih jeung anu leutik, silih pikanyaah jeung nu badag. Kaduana ngadidik welas asih sabab Allah ge maha welas jeung maha asih. Naon contohna ibadah ka Allah? Salat jeung puasa. Aisyah unggut-unggutan diuci ge ngartieun pisan. Hatina reueus boga anak anu maju pamikiranana teu kawas bareto. Ngan Aisyah anu sedih teh sabab salakina teh kungsi kitu da keur hirupna tara ka tempat salat. Mun manehna salat magrib sarip mangaluk di kamar atawa ngadeluk di kamar nyeungetan menyan. Ngakuna mah tirakat cenah. Tapi beutingna bet datang orai. Hal ieu matak sedih pikeun Aisyah. Sabab salakina teu sajalan jeung pamikiran manehna, paparimpang jeung sikap Mansur. Kumaha ayeuna ceuk? Ceuk Mansur tumanya deui. Nyari geus kieu mah hayu urang babarengan ngajalankeun atawa ngamalkeun jimat merah dalimat. Sabab ceuk Mansur ge jimat nu eta mah lain milik pribadi tapi milik sakumna bangsa Indonesia pikeun urusan dunya. Jalankeun dasar nu 5 nyatana Pancasila teh pikeun urusan akhirat. Jalankeun dasar agama nu 5 katut ajaran sejena. Jika namun urang geus bisa ngalakonan dasar-dasar nu eta, insyaallah bakal tinemu bagja dunya akhirat. Cek Aisyah hatina jadi tetep greg-greg jeung gede hate asa boga gunung pananggihan. Tak bener kitu ceuk. Syukur ari geus kaharti makin wae lah teu ngagugulung batu ali merah dari mage. Asal ngarti we kana urusan eta. Mun eta geus dijalankeun insyaallah bakal weduk urang teh. Moal teurah ku pangaruh goreng nu datang ti luar. Alhamdulillah nuhun Jang Mansur, mak teh bunga boga anak soleh. Muga-muga sing ditampi ku Allah dijadikeun budak nu soleh sok ngadungakeun ka kolotna. Mak teh reus bunga bagja gede hate. Teu panasaran miara ti budak teh ali geus kieu mah. Kawajiban mah salunas. Ayeuna mah ngan kari senangna. Cek bi uci bari namprakeun dampalingeun muji syukur ka Allah nu Maha Agung. Nuhun mah muga-muga we urang teh sing ditangtayungan ku Allah. Ulah nincak jalan sasar. Jadi salilana sing tetep aya dina kaimanan jeung kaislaman. Sabab iman jeung Islam teh pakarang anu mati pikeun ngalawanan rupa-rupa musuh. Bi geura sayagikeun tuangeun urang ngariung hitung-hitung pakaulan. Barudak nu digawe parekeun heula. Sina barang-barang dahar jeung urang. Kuring aya ngebrekeun ka bunga hate kanu digawe. Cek Aisyah jadi marah mai hatena nyaan ngarasa lugina. Sabab rupa-rupa kasedih geus leungit boga jalan keur nebus dosa pikeun maresihan diri jeung harta. Atuh bi uci ge teu talangke terus bae ka dapur rek popolah nyayagikeun kadaharan. Keur nyuguhan Mansur, sedengkeun Mansur jeung Aisyah uplek ngobrol nyacapkeun ka sono. Sarta harita medar rupa-rupa pangalaman sewang-sewangan, ayeuna mah sarerea gumbira teu nguluwut cara nu geus-geus. Nya sanggeus dahareun sayagi Mansur diajak dahar ngariung. Malah mah para pagawe sina eureun heula. Milu balake celakan dahar bari ngabagiakeun Mansur aya ge nu ngenalkeun sabab aya nu teu bau ka Mansur teu nyaho ti mimitina.
gancang na carita harita teh waktosna wargi selena tinya kapan rubina dipungkas dicekapun bikin kadieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilig Sati Sumedang bagian anu ka-35. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kemingahan. Insyaallah bagian anu ka-36 enjing dina waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Mangdina marang ngahaturkeun nuhun kepada sanana udi jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.